Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakalana wali dinika walin nasi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu saniyata asyarata, hari makalah nomor ke-12. Anil Hasanil Basri, katampi ti Hasan Basri rahimahullahu ta'ala amin. Saha Hasan Basri teh wa huwa min akbarit tabi'in, tireng-rengan jajaran ulama anu hebat ilmu jeung luhung dina sagala pangartosna. Anjeuna sasauran qala, sasauran Hasan Basri, inna pasadal qulubi, sanyana ruksakna hate, ansit tati asya'a tinatilu pirang-pirang perkara, genep pirang-pirang perkara. Ciri ruksakna hate urang gitulah. Saur Hasan Basri ieu teh penafsiran tina ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hiji awaluha, ari kawitanana pertamana tina nu matak ngajadikeun ruksakna hate urang. Jadi ku Allah teh begitu lahir gubrag ka alam dunya teh orsinil, original. Napikeun ka ayeuna eta matara bohong si eta. Ngan aya ku akibat jadi barang rongsokan eta hate ruksak. Mana yudnibuna birojair taubati, resep ngalaksanakeun dosa bari awas ya, percaya da Allah mah bakal narima tobat ieu, ngan dosa teu eureun gitu. Lah Allah mah ngampura ieu terus we dosa. Ta eta teh liri ibarat omeh ti heula modal paneuri moal bersih-bersih. Dina salinan matan birojair rahmati, ngaharepkeun kana pangampura Allah jeung rahmat Allah, tapi anger cicing dina larangan Allah eta teh ruksak hate eta teh. Nu disebatna mun bahasa eta mah tamani ngarep-ngarep nu moal hasilna kana hampura jeung rahmat Allah bari urang cicing dina dosa ka Allah. Hiji tah ai dosa teh mayuh jibuka anillahi ta'ala, hate katutupan nu sehingga urang teh eling ka Allah, eta we dosa. Maka diaplikasikeun tina katutupan hate kana tingkah, rek dina pangdenge, rek dina pangucap, rek dina paningali, rek dina lengkah jeung paripolah.
ketika hate geus gering maksiat dilakukan tina anggahota ieu bari ngaharepkeun kana ditarima tobat ku Allah, ngarepkeun kana rahmat Allah, ngan Allah moal marima jeung nampi kana tobat urang. Matak taubatul kadzabina ala atrofi alsinatihim, jalmi nu tukang ngabohong payuneun kami saur Allah, maca istighfar dina lisan tapi hate teu leungit ngewa ka batur. Coba kira urang jiga keur ngabohong pada dina dohir mah keur ngadoakeun batur neme Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammad, ya Allah hapunten sadayana umat Muhammad. Didinya aya dulur we nu dipikang ngewa dina hate ngabohong ta maca istighfar gitu. Kada ya ngalakukeun dosa nepikeun ka didalilan aing mah pantes dosa ge da jelema lain malaikat, aing ge apal tiba heula sia teh jelema gitu. Nepikeun ka bari ngaleos teh geuningan wajar we salah da urang mah lain setan, bener saterusna lain heueuh eta oge. Tapi lamun ketika urang ngalakukeun dosa bari terus-terusan, contoh dosa kamari sia teh dosa geura tobat nya apal tobat dihampura ku Allah, dihampura tong boro dosa uing nu sakieu leutikna tuh nu badag oge dihampura ku Allah isukna teh dosa deui. Naon sababna? Kacegat ku boga roja kana maghfirah Allah. Sok leuheung eta jang dosa boga harepan erek roja kana maghfirah ti saha? Palebah dosa eueuh niatan erek tobat, eueuh tersirat bahwa Allah nu ngahampura leuwih parah eta mata. Matak digurat ku Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Dina hatena teh gering, geus gering katambahan di panyakit. Mencekolot mah geuningan ketika boga panyakit rodek ngadahar asin. Cek dokter bakal naon? Kanceuh. Ari pek teh beuki atul deui. Naon bae nu dilarang nu matak ngajauhkeun kana cageurna eta dilakukeun. Naon sababna? Da boga harapan aya obat di dokter. Obat teh dibeli, panyakit anu matak namahan kana panyakit terus dikeureuyeun kira-kirana cager moal. Tah karek dina dohir teh. Karek dina dohir teh. Acan lumpat kana batiniah. Wapi nushatil roh, nushatil roja dina hiji salinan mah ngaharepkeun optimis bahwa Allah teh bakal ngahampura nya. Ngan Allah ngahampurana aya syarat kade tos ari ngaran tobat make we tos contoh ti bumi ka dieu tos lengkah eta jadi naon kiparat kana dosa ieu kade engke uwih deui kiparat deui epek teh ka mana maneh tek ngarajo ningali eta Agustusan Pongdut efeknya tampil tak awewe nu sakaryo yo betah teh da bujurna beda jeung nu pamajikan lengkah nu kamari ngalikeun itu kiparot balik deui kiparot begitu init ka ditu nyaksian kamaksiatan maka eta jadi dosa jadi dosa.
apakah lengkah nu ayeuna bisa ngiparatan kana laku dosa anu ayeuna? Moal. Ngan dosa nu ayeuna bisa dikiparatan ku lengkah nu bakal datang. Lah, isuk ge malam rebo deui ngalengkah deui we. Pan ngajawab nanti kitu. Emang sia geus boga jaminan bakal tepi kana rebo isu. Goblok. Tah eta saeutik. Teu boga jaminan kade. Bangke kecenat istighosah deui diampura meruluk dosa. Emang boga jaminan tuh? Awas ya, tegadu jaminan. Awas, ala inna fil jasadi mudghah. Sing inget bahwa dina jero jasad urang teh aya getih kimpel anu mana disebut hati. Didinya teh kudu dijaga kesucianana teh. Tak ulah sampaikeun karuksa. Hiji tah ruksak hate teh tah. Tak mudah-mudahan we urang sing bisa eureun kana maksiatnya. Atau we kieu we lah gitu. Naon deui? Apa sih? Jebakan teh kade. Ongkoh percaya bahwa Allah teh anu ngaham, nu mere roh, bari ngareunah dina maksiat ku peda boga harapan Allah ngampura kade tah. 2. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Apal kana halal haram bari halal teu diperjuangkeun, haram dilaksanakeun. Tah. Apal halal haram. Sedeukeun kade. Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisus sawa. Setiap orang yang mengetahui ilmu agama tentang hak dan batil terus manehanana melanggar karena pengetahuanana, maka darajatna sarua jeung iblis. Huwa wa iblisus sawa. Cenah daripada loba ilmu mangeuning keneh bodoh. Atuh komo. Kade ai nu ngarti mameureunan rada leuheung dosa ogen apal syarat tobat. Apal bah nu bodoh maksiat, syarat tobat teu apal bodoh terus. Cilaka. Mata kaburo maktan indallah. Panggede-gedena dosa teh bisa jadi tanggal nu kararieu ieu. Nu sok loba ngomong. Intelektualna agamana halus, tari pengamalan teu aya. Ta eta teh pang dosa, pang gede-gedena dosa teh nu kararieu. Tak urang mah mending rarepeh we gitu. Dina hartos naon? Pala paidata fil ilmi, tah meureunnan adit nu diobrokeun kamari teh. Cai teh turun ti langit ka bumi teh bisa diterima ku tilu karakter taneuh. Hiji, taneuh ketika narima cai jadi subur jajadian. Bahkan tina jajadianana bisa dialap manfaat. 2, aya cai teu bisa karena jajadian mah ngan bisa nyumber dialap manfaat cai na wungkul. Nomor katilu mah pauria taneuh nu eueuh efek kamanfaatan saeutik ogen ketika dicihujanan. Saha teh jelema anu ketika dipapatahan dibere hikmah ku Allah, dibere gogoda ku Allah, bari teu sadar kana gogoda jeung kana hikmah eta. Kitu deui we si eta. Eta tah. Eureun selotna teh sakedeung geuning. Eureun mabokna teh sakedeung. Kitu deui we. Bari demi Allah eta jelema sadar bahwa mabok jeung judi haram. Tah, pala paidata fil ilmi. Teu aya paedahna.
mata kasauran ulama-ulama mah pepeje cenajang ulah nawaran dahar ka jalma nu seubeuh, ulah nangtang gelut ka mayit, nanaonan teh sia gawe kok. Terus ulah mapatahan kanu keur sare, da moal asup, sia mah hirup ge teu asup. Tengekeun sia mojon. Tah sia. Mana seuring nemalan jadi kabahas ku aing. Idza lam ya'mal bihi. Awas, di mana teu ngamalkeun. Ari ngamalkeun mah punten teu tiasa sakaligus. Otomatis beradaptasi heula. Nu asalna salat sapoe sapeuting teh karek kuatna teh magrib we hungkul. Keun dan kege kana neraka. Tos sakitu naon itu? Ari pek teh naha ditingkatkeun poe isuk teh jeung isana. Jeung isana teh, jeung subuhna, ti subuhna teh lohorna terus gogoda beuki gede. Bahkan warung beuki payu. Pagawean anu nawaran beuki loba. Eta ketika daek salat nu akhirna teh meunang gaji tak karasa tah ti saha? Ti dunungan, ti Allah mah teu karasa napas teh goblok tah. Nu akhirna salat ditinggalkeun teh sabab katungkul ku pagawean. Nah, layak malun. Naon sababna? Innama samrotal ilmi al amalu bihi. Ari ngaran buah ilmu teh nyaeta ngamalkeun. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Kade ya. Eta mah nya dina ngamalkeun ilmu mah salit-salit we. Ngan beradaptasi heula tetep. Teu tiasa sakaligus. Nu penting naon bae nu apal nu dilarang ku Allah. Pan aya kieu Rasulullah mah. Ikmal masih tapa innaka ma'zibi. Silahkan perbuat oleh kamu, tapi ingat perbuatan kamu itu akan dipinta pertanggungjawaban. Wahbub masih tapa innaka mufarokoh. Silahkan cintai oleh kalian, tapi ingat yang dicintai oleh kamu itu akan berpisah. Ketika wahbub masita wakmal masita pa innaka majibi, otomatis naon bae nu dilakukeun bakal aya pertanggung. Nu dipika cinta bakal aya papisah. Coba, ieu perluna nurun latipatun teh ieu, cahaya anu lembut nu kan datang kana otak, nu langsung diasupkeun kana hate, dicerna deui ku akal, ngan ulah ka intervensi ku hawa nafsu. Da amal ogen ari teu karna Allah mah eta masih keneh bodoh eta teh. Samratul ilmi al amalu bihi. So, minimal kieu punten lah. Kamari ngobrol di gunung. Di Haji Ucu gitu. Lamun hayang beres kahirupan, bereskeun heula diri sorangan. Lamun geus beres diri sorangan ningali kasalahan batur ogen moal mata kriweuh. Lamun ayeuna ningali jelema kabatur terus we cacawan itu ini sanes kanten terus itu berarti can beres. Dina harti lamun jeung suami istri makin dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mauf masih kena beradaptasi atuh. Can apal sagala rupana, tapi ketika geus mengetahui tadi dinya adaptasikeun. Trek hijikeun. Beres ayeuna naon. Matak lamun naon bahasana teh kamari teh lamun unggal lembur bareres kieu nya moal rame beunannya polisi pensiun kabeh awas ya tak sok aramalkeun ya minimal kieu lah ama di dieu panginten kieu pengamalan dohir mah sok langsung tingkatkeun ngan prioritaskeun pengamalan batiniah. Diajar husnudon ka batur piceun suudon tos eta lah pantengkeun we ieu mah ka Allah. Ulah seueur didramatisir ku perkara nu can puguh.
saya tek digawe ke mana kan ini spor beunghar kita anu acan ge ini tunu hate riweuh mah kitu coba nu beres hatena aya bejana sih tek digawe urang doakeun sing sehat sing bagja sing lancar sing gede hasilna itu ya dan kegen meureunna lamun ngadoa kitu masa mangfaat dina doa bakal balik di ka urang gede ulah terlalu eta lah capek sok aramalkeun ilmu-ilmu nu tos uninga urang ti guru-guru urang kapungku piraku meureun keur sakola agama baheula poho keneh pelajaran nu ti guru teh da seueur sepuh ayeuna paingan cek guru urang baheula paingan ta eta teh mangfaat ya manfaat kadek ieu teh ciri ruksakna hate jelema nu apal ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmu pan bahasana kieu dina Al-Qur'an teh nah aya perbedaanana jelema nu pinter jeung jelema nu henteu nya aya gede pisan aya dina pinter intelektual jeung ngobrol mah panglobana tapi dina pengamalan jeung dina hate mah susah tilu wa idza amilu ruksakna hate ya beramal katina ilmu teh tapi la yukhlisuna teu ikhlas tang mulai dah bieu makarek dina pengamalan tah daek salat daek zakat daek sedekah daek bunga haji daek silaturahmi tapi aya muatan lain salian ti Allah ruksak hate tah ari keur jeung kabogoh yang disebut soleh da sok saum neng netepan heula yuk bawa si neng mah lempeng layuh lasun sholat mah sholat ngan ruksak hate na manehana nah yang ditilai ku jelema oh nu muji teh eureun sia teh adana teh aduh tos ikhlas mah sing lempeng ah ieu we ta ieu sing rada pinter lolong jeung pinter torek lah is maneh salat ti ira maneh teu itu ira-ira ngan ngadagoan maot teh wah paingan halodo teu kitu teu aya efekna kayak gitu teh efekna kumaha itisol irtibat sabab adatiah jelema moal bisa ngusikeun kana ketentuan ti Allah anjir maneh ngaji di mana na YouTube kayak gitu kumaha urang mah tujuanna Allah lain ku peda anu lain kada ya tiiseun daek dikir ieu teh sakitiseun kieu cenah digawe teh usaha teh cenah sumping we ka ajengan cek ajengan teh tayang mah sih cenah sok baca sukses deui eureun aosanana teh eta teh geus teu ikhlas kan geus ulah dikuatkaikeun jeung nu kahari itulah ka Allah we teh capek itu ngawiri cintos 3 tahun tapi teu beungar-beungar ari ngawirid hubunganna urang jeung saha lain hubungan jeung beunghar kehead lain yurouna raria lah gitu punten sing lurus we sing lurus mamatahan pamajikan sing ikhlas lamun nyegang tuluy ngamuk nyabok eta teh teu ikhlas punten nyi ulah balanya wae maneh teh aing teh capek nangan duit teh atuh akang teh cenah kudu matching ayeuna mah supaya akang kaangkat derajat cenah abi gaya akang kabawa gaya lain gitu cenah aipek teh cek awewe lah kang tos lah peking nyarios da fungsina artos teh kangge dibalanyakeun sanes kangge dikeueum cek awewe teh oh lain awewe nu teu ngadengekeun urang nu carana salah
ikhlas. Ngangan deui nu sejen atau aing mah nu ikhlas mata raya ngepek amek kana diri. Kur ngaji masyarakat garane udah balik mumbung deh jadi DKM tah. Ya sing lurus rek didengekeun teu didengekeun urusan manehanana, sadar jeung teu sadar urusan manehanana. Nu penting mah da urang yakin bahwa hidayah manusaha lurus we atos. Ngamalkeun bari teu alah gogodana ieu teh dina ieu ngageremet ya Allah mun hayang apaleun eta urang tahajud beuting. Capena eta. Wah, bari gigian. Volume tarikan. Datang kana riungan. Mani teh apal peuting eta aya mobil tabrakan sejam 3 urang keur tahajud. Tah eta na ulah make dibejakeun lah. Atau saya tabrakan sakitu. Tos tekinging dikuat kaitkeun capek. Ai pet situ teh. Heuh kadenge teu mengkol kana obrolan tahajudna mah lempeng we. Anjing istirahat mujina sieun aing ge. Capek. Atos we sing laras. Tabrakan penting geus. Tos we. Nah lamun aya nu nanyakeun kieu ari wengi di masjid aya nu bodas-bodas eta jinonya. Aipek teh ku abi teh ditinggali sanes jin tapi jiga nuju ruku sujud itu ieu. Tapi dekat tinggalina mah jiga maneh eung penting. Sanes nu sanes tak eta. Sanes da abi mah tara tahajud. Nyebut tara tahajud bohong. Henteu ria. Aing mah ningali sarung ieu tah nu dipake kuman. Ada seueur nu gaduh sarung teh eta mempertahankan ikhlas teh. Jawab we riweuh-riweuh teuing. Leres mumun abdi pidoana abdi sing istiqomah tos sakitu. Aipek teh ya Allah hebat maneh. Aing aduh eta. Tekaraos. Lam yukhlis almar'u fil ibadah lam yasduku fiha. Ciri jelema anu ngabohong nu teu ningali kejujuran ka Allah teh termasuk ka jelema gen kajebak ku akibat manehanana aya ngaitkeun lain tujuan di Allah. Kade ka santri ya ka santri isi isu kurang ditakdirkeun ku Allah ngawuruk sing karena Allah we. Ulah yang dibayar ke cenah arelingkeun we dielingkeun di ku Allah. Pasidqu adolun wal ikhlas parun wa min du'ail imamil Ahmad bin Hambal ya dalilul hayarudulani ala tariqis shodiqin. Ya Allah pasihan petunjuk abdi kana jalan-jalan jalma anu jalmi anu jalujur sadayana dina hartos jalmi anu jujur mah kieu teu ngepek laumatan panyacad orang-orang anu bodoh. Teu ngepek. Kade anu asalna beunghar miskin jatuh tu gulung tikar naonana digawena menimu ngaruang riung teh sabab urang geus eueuh kagamaran kagamaran beungharna punten eta teh kajajah kan kunaon mah eta urang teh cara baheula baheula mah keur sagala aya biasa nu asalna rokona 2 ayo nama ayu anu 8.500 eta mini di pesatan mini capek mesatan naon mana yang era eung asalna urang majisat biasa we da akur haseup gitu lah
ulah kajajah lah ulah aprakeun we kabeh atulah. Iklan sekalian isuk malam Rebo mawa 2 bungkus 2 pak orang sedang ngebul kabeh ya tuh aya kan kasurah kira tapi Rebo lagi duka tepi dukan teu nya ngan pokona 2 pak karunya geus jeuna statusna. Isuk teh ngupload deui teh ngarek baca ku aing moal mah dibuka ku aing mah. Tak gitu mah ujungnya. Waj'alni min ibadikal mukhlasin, ya Allah jantenkeun abdi ibadah-ibadah jalmi anu ari ikhlas. Mudah-mudahan urang sing jalmi-jalmi tukang ikhlasnya. Susah eta teh susah. 2, 3 numatak ngaruksakan HTT waya kuluna rizqallah ngadahar rizki ti Allah wala yaskurun tah bener ji nu kamari nanaon ge cenah nu penting mah anu pugu mah jelema mah leungit syukur pejet we kabeh tah ieu ruksak HTT kadeu tah ieu teh ari ngaran syukur teh kieu ngagunakeun nikmati Allah dina jalan nu dititahku eta tos we. Sakira-kira nikmat eta teu digunakeun kana lain jalin Allah mah berarti keur kufur. Awas ya. Nyawa tidak nyawa ti Allah hirup rezeki pake jeung jalan atos. Mana pasukru jiraul a'do fi mardatillahi ta'ala contoh gunakeun ieu anggahota kana perkara nu dititah ku Gusti hiji tah ieu syukur tah ieu teh upami disarengan ku ikhlas mudah-mudahan ya tah ieu teh urang teh lain keur ngaji padahal mah keur syukur ya teh keur syukur sok panon pencerongkeun kana perkara nu dititah ku Allah ceuli dengekeun kana perkara nu dititah ku Allah irung ambeukeun kana perkara nu dititah ku Allah lisan ucapkeun kana perkara nu dititah ku Allah pora lampah paripolah naon bae perkara mata ka kamari ketika berudak aya rencana hayang naon hayang turnamen main bal supaya teu asup kana judi kumaha carana sok niatan silaturahmi niatan olahraga ngan sing leuwih kuat rasa jeung raga keun masalah hadiah mati aing cek uing ulah mikiran peke da daftar 100.000 mah da moal kabaredagnya moalin moal karek cicing dina karesep iPad teh naha deuk aya tumpangan aya judi jiga keur olahraga padahal keur kufur. Kada ya menutup kemungkinan negara terus-terusan ku Allah diberian coba mungkin tutup kemungkinan ku akibat kesyukuran karena diberi negara merdeka ya nikmati Allah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa negara Indonesia tuh atas pertolongan pahlawan sakitu ikhlasna henteu hayang disebut dina proklamir eta tulis atas nama para pahlawan anu henteu sadayana atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa atuh ketika diberi merdeka ieu sok gunakeun jeung Allah pamarentah ulah diraradan sia teh goblok teh kada ieu ieu mah jabatan teu luhur tapi penjahat gitu. Coba sing pintar syukurannya teu saeutik loba jelema nu hayang urang cara urang ngan ku Allah teu acan dipasihan kesempatan sakitu muncul syukuran da urang mah ningalikeun we batur atuh
Si itu menyeung cenah usia 30 tahun ini sebeunghar ari aing 45 tahun kieu keneh. Yeay. Guys kumaha kitu? Tinggal turutan atuh sing lebih semangat tah da geus kolot teu gerak. Kamari ngobrolkeun masalah ketidaktahuan. Kitu leunji bahasana teh. Ketidaktahuan. Ari pek ketika ada keinginan, ada gagasan, terus eueuh malal, nu akhirna mentasorupkan nikmat nu dibikeun ku Allah diberi akal jeung anggahotana ku Allah diberi ilmu. Allamahullahu ma lam ya'lam. Tuh. Otak sing pintar syukuran. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiron alima. Allah moal nurunkeun adab. Heuh kieu bener. Saeutik we. Allah moal nyabut katenangan jeung kabungah ti urang. In syakartum lamun aranjeun pinter syukuran. Wa amantum jeung iman ka Allah. Sakitu. Coba geranya kerdahar jeung kanaren jeung daging mana ari pek teh nu dahar jeung kanaren teh aral duh aing teh dahar teh kieu geuting meni balangsak ti baheula terus we cenah jeung lauk cucuna ari pek teh torojol teh nu ngobrol mane maleuheung jeung kanaren urang mah jeung cai uyah jeung dipecinan kamari. Ketika manehanana keur dibere dahar jeung eta ngadenge aya jelema nu teu jeung deungeuna acan. Nu akhirna geuningan aya nu leuwih ti urang, muncul we syukur. Torojol teh dahar samuna unggul eueuh deungeuna. Duh, aing mah dahar teh cenah meni deungeuna acan. Dahar henteu meja dibalikeun. Bisi aya salaki nu kitu goblok mikir sia teh. Ari pek teh keur dahar teh sanguna wungkul torojol teh aya jelema anu kopoyongan. Kunaon Kang? Tilu dinten tos teu manggih tuan. Tuh. Nah aing kudu aral teh jeung deungeuna batur mah teu boga sangu-sangu acan. Kan lubat ka dinya. Torojol teh anu kokampoyongan. Gusti Allah teh kieu teh aing teh cenah teu manggih dahar dua poe batur mah geus maot. Beres naon tuh? Beres atuh. Lamun hayang pinter syukur. Matak ungdur ilaman asfala minkum wala tangdur ilaman fauqakum. Lihatlah orang yang di bawah kita. Ulah hayeuh we ningalikeun. Kena sok tara pede. Kaopat terido kana babagian ti Allah pas punten di Lauh Mahfuz teh punten ajal bagja cilaka naon bae perkara tos ditentukeun ku saha ngan urang kudu nyareat ya wallahi sampai detik aja aa teu apal rek nepikeun ka ayeuna ieu kieu ayeuna wallahi ta'ala ngan persyaratan syariat kanyaah indung bapa nu hakikat niati Allah jang jig sakola mung sakola dititah masantren mung ngan diberi hidayah boga duit 175.000 urut kana kelom ningali hidayah kitab Tijan Ad-Daruri ari pek teh ini ka pasantren agen 3 bulan liwar da mu ngaji geus betah sare we terus eta teh keur kupur tina bekal kolot teh kolot ulah diturutan teu apal ai pek teh saur pun guru kieu ngapalkeun engke masih cenah bakal karasa ada teu boga cita-cita yang jadi kieu hoream ngapalkeun nganu penting maju rumiah saminggu we katalah
teh aipek teh. Ternyata qadarullah, takdir ti Allah mah kieu. Teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimumung. Da ketika balik ti pasantren ti ngawuruk aing mah kabur, da mung disebut ajengan. Teu bebas dikolor bidadeh. Eta lamani alima ataita wala muti alima manata. Wallah. Bener. Mata lamun aya dipertanyakeun, kok orang bisa jadi kieu? Allah. Ketentuan ti Allah atuh. Nu asalna nyekel duit gepokan beureumnya. Unggal peuting teh beureum nu ayeuna hejo bari lecek. Ah teu kudu ngamuk. Teu kedah. Wa tilkal ayyam nudawiluha. Hari ke hari itu berputar. Nasib jeung ketentuan ti Allah teh dibagi-bagi. Di loba teh digurat. Nu matak loba jelema anu dug hulupet nyawa ku Allah usaha teu eureun-eureun tapi ku Allah teu digurat teu tepi kana kapasitas beunghar mah ya moal beunghar atuh. Atos. Terus ayeuna urang teu digawe ceuk syariat mah kudu sangsara tapi kan takdirna ti Allah guratan ti Allah kudu sagala aya ya dianterkeun limana-mana lamun geus yakin kana ketentuan ti Allah muncul dina hate moal aya syirik ngewa hasud ka batur. Punten hasud teh lain dina harta wae. Lain dina harta wae. Sia beungeutna hideung goreng meunangkeun awewe bodas geulis. Ulah dihasudan dan ditakdirkan ku saha. Wow. Tanu kudu darah dewa mah kasep, gagah, gaya, kawin jeung ucing teh eta mah aduh. Awas pi halatihi dina tingkahna. Kade punten. Ulah teu pede lah. Punten-punten ya. Kunaon can kawin teu pede eung beungeutna kieu. Kawin main ku beungeut ku kanyut sia teh. Beungeut kasep ku kanyutan mah anger we. Udah mun ku dibiayaan loba biaya tapi eueuh teu berfungsi etana eureun. Jadi tujuanna mah tetep ridho karena ketentuan ti Gusti. Ngan lamun geus aya aral di dieu Gusti abi teh kieu aing ngomongna mah Gusti. Abi teh tos capek Gusti lah. Teu gerak. Tos capek ngajedog atuh. Ai pake nyebut nate mau tan we Gusti abi teh tos capek kieu beuki capek goblok sia di akhirat teh. Ber ujian lisan. Nyapan munkar nakir ujian lisan teh. Ditakonan. Moal beres. Tos tampil karena ketentuan ti Allah. Ngan ulah kieu. Ai bejana maneh bangkar cing. Takdir ti Allah. Nampi mau digawe di moal putus asa penyakit hati keneh teh kade moal abi maceun ah teu karasanya diputuskeun ku awewe ngeluh ulang ngeluh janda semakin banyak. Nyengir sia cicing. Ulah hianat mang. Nikmati we yang ada lah. Awas. Punten, kan nyeri eta teh. Punten, astagfirullah. Tos teh. Lamun rek ngomong kan nyeri cek urang, da Allah mah teu nyeri atuh. Urang we mendramatisir kana masalah. Bener dah. Jerawat dalam moal matak nyoplokeun beungeut. Coba didramatisir ku hati da gering atuh. Teu kudu lah. Eta teh ketentuan ti Allah. Coba, geus maneh jerawat aya genep. Ti Allah. Diubaran, teu da ti Allah. Beuki goblok eta. Bikis matilah karena ketentuan ti Gusti. Teu kudu syirik ka batur boga profesi ieu, teu kudu ieu teu kedah.
atos ditentukan ku Allah. Samemeh maneh ngewa kasih eta gen guratan Allah mah geus naon? Geus nulis. Teu kudu. Capek. Tukang warung nu ieu payu nu ieu teuseun nya. Mulai teu narima kana ketentuan ti Allah. Wah, di Parabunan itu mah warungna. Eta masyarakat ka dieu teu mareuling ngadadak lolong, ka warung abdi mah sudon tah langsung. Atas we upami ieu teuseun, ieu haneuteun, hoyong haneut, naher cai. Komo hoyong seueur jalmi mah duruk we. Naon sababna? Sabab orang embung cicing keterperukan menurut makhluk. Tadi naon sababna orang teu narima kana ketentuan ti Allah? Sabab orang teu betah keterperukan penilaian di makhluk. Mana? Tingalikeun kasauran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasa Sirrah. Irdo bidoni. Awas tinggalikeun. Sing ridho ketika orang keur aya dina titik terendah. Dan dina hakikatna makhluk manaon? Hina. Sing ridho ketika orang keur dina titik rendah jeung diren. Cici, awas. Walzam. Kudu sing pengku anjeun jidan kacida. Contoh enggak kadar itu cenah jelema sangsara mah keun coba lamun dina hatena geus kieu da anu beunghar mah Allah ketika aing di si itu nyebut sangsara ka aing da aing mah nuturkeun kumaha guratan ti Allah da aing mah geus sangsara kira-kira nyeri hate moal moal tah lamun nyeri hate lamun nyeri hate siapa miskin berarti ketika ayeuna orang tersinggung ku sabab disebut miskina berarti geus ngarebut karena sifat Allah anu maha agna teu karasa ini si ojon ayeuna miskin cek mang ojon teh da kulantaran mineng ka saungna da kamari gen urang keur same usaha lain beunghar cuma titipan ti Allah. Gini ini miskin pandangan maneh nu ngarasakeun bahwa da cek Allah manu miskin mah cek Rasul gen laisal gina bikasrotil mali walakinal gina gina nafsi. Orang yang kaya itu bukan yang melimpah ruahnya tapi tenang hatinya. Lamun geus cicing di dinya teu kudu kasaung deui. Naon? Da tamat ngajina tinggal maot. Tamat eta mah tamat geus. Tinggalkeun. Jiddan patut patung kola ilal a'la maka punten di mana-mana orang geus mulai merasa rendah di payunan Allah ridho direndahkan ku makhluk Allah maka tekarasa Allah keur nganterkeun kana darajatil a'la kedudukan anu sangat tinggi ari kedudukan sangat tinggi mana jelema ge bakal cangkeuleun ningali urang teh atuh ngan ulah hayang we dideuleuh kieu bener aya turun asa teh aya nu teu nanya teh masyarakat teh aing teh da ajengan ngajedok aipek teh aya jelema nu teu nanya rek dina ieu teh kismatu bawa cenah teu katingalieun ka abdi jabar rusuh atos beres patung kola ilal a'la tinggalkeun hebatna sauri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika jelema merasa rendah di payunan saha Allah terus menerima karena direndahkan ku makhluk saha maka cek Allah eta jelema bakal dipindahkan karena derajat anu luhur mana cirina punten Jang Budi
tenyeun plang bahwa bengkel gas LPG LZ Lewi Jamil tenyeun aipek teh nah daratang tetangga ti ditu awana naon ngoprek gas manehanana lain jeung batur ngan ketika ku Allah keur boga rasa sidang budi teu boga rasa aing boga bisa mereskeun ieu gas bahkan ayat teu konsep ke depanna rek jadi bengkel gas enggak aya tapi ke Allah patung kola ilal a'la ku Allah keur dianterkeun kana darajat nu luhur nu bojong herang nu gobras cicantel garoreng naonana gasna tuh cenah di Mulyasari teu dikeprakeun ku Allah moal daratang lain ladang urang lain nah gitu wal angpus wabihi tuhna uwapihi tadi mana-mana geus kitu cenah kieu di mana-mana lamun urang geus narima kana ketentuan ti Gusti Allah maka ku Allah bakal dibere katenang mata anu teu tenang teh kitulah teu narima kana ketentuan ti Allah watuh fadu bila anain wa dunya wal ukhra summa tarokku min dzalika ila ma huwa aqarru ainan minhu wa ahnam jadi naon bae nu katingali tenang we si eta 5 anum opat 5 anu matak ngajadikeun teu asa teteh wayad pinuna mautahum walaya tabirun milu nguburkeun tapi teu inget rek maot eta tukang ngubur marang waranian kan itu mendaekan eta kudu salat asar kapameng cenah jeung magrib na teh sarola cicing we bari barelok keneh napikeun ka magrib ngadagon mayit pan sia teh bakal asup ka dinya tah butang gotong nama alat-alat di masjid daraek magali kuburan darek kieu udud seuri naon sababna datos aya amplop di dieu alus teu naon ngan setan pernah kaget awas ka Rasulullah setan setan kantos kaget ka Rasulullah setan kunaon maneh ngauleng aing kakara maneh ningali ngauleng ya Muhammad uing mangahulang nate kieu itu nu rek kamarasid tingalikeun aya kitu kumaha teu apaleun manehanana bakal cilaka terus anu mata kahulang maneh ti dinya itu aya keur ngalubur cenah jelema bari teu aringet manehanana bakal maot aya kitu kumaha nyagen aing nu ngaruksak kabeh kana keimanan ka tauhidan umat anjeun Muhammad aing mah sadar ku Allah bakal dipaehan tadi nararaga ieu mah saya kena iblis sareng sia teh iblis mah dugin ka kitu kaget abi mah cenah ningali nu dikubur ningali anu maot sugan aya hazan atau bakal maot oke ngedadak sih paena aneh urang mah eta di dinya we engke Mang Budi dina bab payun aya jelema nu boga cita-cita ya al-amal boga cita-cita karep terus mudang-mudang eta cita-cita bari nu can puguh tanu puguh mah nu geus digigireun naon ajal nu digigireun geus puguh eta urang mah katipu keneh ku udagan cita-cita nu seolah-olah bakal teraih boga imah badag teh sugan terek bisa ngahalangan Ijroilnya jak da eta aya balaga we ka Allah tah perusahaan maju kaos tilikeun tuh kamari perusahaan naon anu di Jakarta Jaguari Jag tah di tol katinggang keusik ya maot ratusan miliar hartana maot sia
Boga 2000 ge berlecet. Teu inget kana pae. Astagfirullahaladzim. Mata ka mah ge jang. Kumaha jateng bari didedet kieu teh tah. Kumaha jateng? Jang. Urang mah cenah ka ditu ka dieu teh ulah tujuanan ngadagoan maot. Siap mah. Heueuh, kurang sumanget dah. Allahu akbar. Kullu nafsin dha'iqatul, sadaya jami bakal termasuk urang. Saya nu ninggal. Ti dieu mah ngarokok kieu. 2 bungkus teh jiga nerek namahan umur sia teh. Teu apa. Awas ya. Lo banyak sian anu maot tapi teu napakan ka dirina bakal Innal qabro awalu manazilil akhirah. Salas nama ya kuburan teh pertama cicingna urang nu sabenerna. Sanes bumi. Sanes. Ya bumi nu dicalikan ku urang, sanes tempat calik nu salasna. Nu tempat calik urang salasna mah sameter 80, sameter 30 ka 80 eta. Mata kade yaman di dunia hustawul kolgoro tulul amal. Katulul amal eta anu ngeuweukeun kana urang bakal maot. Fa inna naja minhu pama ba'dahu aysuruna illam yunja minhu. Di mana-mana urang menulis kitu bakal salam. Tos dina anu kata hikmah di dieu aya genep Allahumma ktub indaka fil muhsinin. Ya Allah, mudah-mudahan ku amaliyah urang nu lalawara ieu sing dijantenkeun jalmi anu sararae payudun Allah. Tah jadi anu genep ieu hiji ruksakna hate teh berdosa terus-terusan bari inget kana pangampura Gusti. 2 boga ilmu teu dimang. Katilu dina amal teu ih. Nomor kaopat ngadahar rezeki ti Allah teu syukur. Kalimah teu ridho kana bagian ti Gusti. Nomor kagenep ningali nu maot teu boga napakan bahwa urang bakal maot. Mudah-mudahan si husnul khotimah.